Halo, assalamualaikum, dulur-dulur beraya. Gimana kabar kalian? Sehat? Aku sekarang posisi lagi di persawahan. Ayo nama ngarit ke sawah lah guys. Soalnya ke Gunung Lima motor na eueuh bensinan ta. Iya jukut teh eta. Soalnya tapak ngarit tah di dieu. Sigana kamari anu ngarit ka dieu. Oh, suasananya di kota Majalengka kayak gini. Alhamdulillah guys, ini mah panasnya. Tadi mah kurang, tadi mah isuk mah mendung, alhamdulillah panas. Sugahan we ti dieu meunang dua karung mah ti dieu ge Tuh anu ke ngalawi guys Oh, oh, tuh ke ngalawi. Sok pokoknya mah. Dulur sadayana cing sarehat panjang umur arageng milik rezekina sok didoakeun ku abinya pokona mah atuh anu nuju ngonten cing buru-buru FYP cing gana cing tereh narik duit da anu urang mah ieu mah anyar gitu tuh adah mantap pokona mah barudak lamun ieu teh lamun geus panen mah itu jukutnya di detek handal barudak tapi dikarenakan di dia pare nah harejo kene kekarek na ngagemuk jadi jukut ge karo non parendek kene guys tuh tadinya teh walungan barudak tuh di handap teh tuh pokoknya mah yang hobi mancing yuk guys ke walungan yang orang kamai ge di walungan nyobaan ngusep menang lele aing ngusep diabetes barudak soalnya di luhur di ditu tuh kamari anu ngabedahkeun ditinggali teh ku urang teh aya lelean geus gede lelena teh geus sagar diabetes siga mah anu palid ka dieu kamari teh urang ditinggali di curug teh aya opat mun teu salah mah lele teh kekarek benang dua deui nu can benang teh duka ka mana ngeplos nanya tuh tah di curug dia barudak tah di curug eta urang kamari menang dua tidinya lele pokoknya mah yang hobi mancing yuk bareng jeung urang coba ngalele di jeung urang bro pokoknya mah tingali suasana Majalengka mah sakieu pokoknya mah yang hobi ngarit, yang hobi mancing, yuk kita bareng-bareng ya. Pokoknya anu loba jukut, pokoknya sok komen di mana. Asa ulah nu jauh-jauh antara di Cikijing atau Cikondang, Tegal. Jauh-jauh mah ulah Oh, pokoknya mah tuh alhamdulillahnya panas tuh. Wah anjing jukut mah menang aing sawaring gede we mah di dia mah tos pokona masak itu ti abi mah nya cing sarehat kasadayana panjang umur arageng milik rezekina sakitu we ti abah mah yuk assalamualaikum.